Woi monyet. Betul-betul cing, aing lembut yang kaca memang ganteng tenentu. Aing dia baut aing eta bolo eta patut dia. Geus meja eta patut dia ulah ngoceh bae geus saya mendingan nyar-nyar palai pecakan. Atuh kuy gaskeun ayo yo. Ayo siap. Sing aing. Di mah deui kalau cantik bae ieu mah paeh kok. Sing kudu. Aman ada? Ari meg kemana rok? Tadi mau balatak tapi main awuh. Kemana? Anjing ngeban haji eta mahal li rok. 3 juta hiji. Modalan rugi. Ari sia ali ubay embe di angon ku aing di barat. Ih, pacar aing malen di dio. Embe. Ayo jangan rok. Gimana op jangan ayo tuh. Gimana op? Tambe dia. Mana be mana. Eta mah dupikang, nu lalaki aing mah jeung korban butuhna ge. Oh, laki mah belah barat. Coba dicek ayo dicek. Tah ayo nu lalaki ieu yo. Mana tuh badol aing? Tah. Oh, pajoli trok, tukuna rok. Paeh rok. Dak beuh, paeh mang kai mau jadi korban ieu. Ngangon atuh bener kieu, dibayar ongkos. Lain Geus bawa-bawa yuk aing rek meuli di mah yo. berapa? Sabaraha duit rok ieu payung bae sedeki rok yang korban mah, tapi lebaran haji mah mahal. Rok. Payu eta 1.500 mah, geus jelema nongkon di mah yo mengkong. Terus dibagi dua moal ieu, embe. Duitna. Ngomong kan dia keri perjanjianan bagi dua jeung aing hasilna. Aing capek ngangon. Geus kieu bae, ku aing dibelikeun embe deui dia. Tapi embe gembol, jeung ke leban hareup gede eta oge. Terus aing kembali deui ka awal citah ngangon deui. Atuh ka peujeut dia tahun hareup mah aing ngadahar naon boloon ngomong ini dibagi dua ku dia duitna. Teh hayang aing grabe ku dia ngangon. Tah ngarasakeun kumaha capena tah ngangon deui. Ngising. Aing sampai diisingan ku deui. Paria aing maror otot kieu rok. Kana beut laku ieu hiji 1000 gopay ba. Mana hidup dia? Aing metis ieu rok. Metis pariang ngeunah mah. Paspol hayu yo. Arek ngandar ari ya? Be Kang, ieu kami nek meuli paria yo jeung metis. Ngeunah dong nada. Ngeunah beuh pelam. Pan nan dia leubet amat sakieu. Beuh lah leubet keur barotot ieu. Anjing, naon parina pahit betin ajis aing. Wal-wal ge aing meuli di dieu. Atuh ngaranna ge paria dia pahit. Ai amis mah bener banget aing yo. Wow. Ngomong bae jeung bol aing dia. Kamu jujuk geus balik yuk. Ayo ikut bubur itu balik dia. Kamu sih teh ya? Nyawa tadi mau ngomong embe ngomong nama. Kadi gelis. Kadi. Kasep ambe aing gelis ieu rok. Sebutan dia daharna. Dia dah. Susuna gede rok. Edan lempok. Saya kena nih susu. Wah, monyet.
Kenan dia di dia. Emang belok. Awas deh ngembe dia bahaya. Jomblo si jomblo dia ulah parah teuing dia kata gitu. Ari embe ya nak dijual atau nak di kamaran ku dia yo. Atuh nu edan dia ambe di kamaran terus dijual ku aing jang kawin dia boloon. Apa yang kawin pu mah ngadakeun batang kalapa jatuh payu-payu aing. Kena urusan embe. Di sini di kamaran dong ku dia eta bahaya. Aing dasar geus reuneuh kena direuneuhan. Atuh eta mah lain reuneuh boloon. Eta mah subur. Eta mah lain subur boloon dia reuneuh asli eta mah deuleu tuh dia deuleu. Anu semacam mingkar itu balik dari aing lu banget dari nyen emosi aing bae. Saeda-heda lepal dak persen balak ku aing mah. Kumaha ieu pariang geus panen can. Loba paria mah sarana emok. Beuh garan duta mah marorontok. Nu bener dia pariang geus pararanen lain yang perlu yon da kajatan anak aing sundatan gedeng deui mah aing diarak bener kuda kepang si Arsa deh beuh aing lieur modal di bae eta rok. Oh geus ku aing dialakeun gampang. Aing geus ku aing dialakeun dianterkeun ku aing ka imah dia. Geus mah jo ari neuk dialakeun mah moal beak pulsa aing jo beuh menjeur lain deui kartuna dia Beuh jangan aing mah kamu bisa reuneuh kitu. Oh dia aneh aing ge. Teu harti teh nya. Terus eta parah eta beuh pokona mah. Aing. Woi dari ayeuna nih yo Lain sorangan nu boga embe lain. kunaon Lain embe jareuneuh di ditu. piraku reuneuh jata malin reuneuh subur mah eta mah rajin ngangona. Rajin dicolokan tadi Coba ayo tangkeun aing percaya rada teu percaya aing. Woi, di mana Mbe? Kan bos. Mana Mbe? Tuh embe tuh kan deuleu teu kubang usia itu embe. Lain cek budak dua Mbe reuneuh. Percaya ka jelema kieu, pugu jelema bangsa. Aing bangsa teu boga duit, hayang ngarokok. Geus kanyahoan meureun keneh aing atuh. Ieu bangsa naon bangsa kerong racun. Paling mah di imah ge digaji ku bapak indung aing. Atuh aing mah tinggal hees dahar ngopi ngising. Allah, digaji. Pugu hayang ngarokok ge ileulan pikiran teu manggih rokok. Bisi mereka di klub balikin sahabat gue. Balik. Beuh eta budak ngaduduh aing ngareuneuhan embe atuh aing masih normal. Broon. Balik. Daripada diledekan bae ku orok. Nyen emosi. Balik. Pugom be aing subur yang kereuneuh. Percaya mah. Tah, susuna ge deureuh. Untuk hirup karo konter rok kurang ibu aing. Aing sumut. Oh aing ngokap meran. Panggil dia itu cucuk mau. Iya. Aing.